Aktivitas kuring di malam tahun baru baraya carita nama erek beberkiuan baraya ieu di malam tahun baru batur ma'arulin abi mah di rumah we sareng keluarga leuwih seru tah aya nama dimulai dengan ditaburkeun margarin heula atawa mantega atuh baraya saatos panas jeung mencair mah aya nama urang dilebetkeun bawang bodas heula supaya seungit baraya saantos seungit mah diaduk-aduk heula tah nu wantos rata baru dilebetkeun sosis sareng daging sapi cincangna dilebetkeun ayeuna mah tinggal ngaduk-aduk jeung ngabumbuanana baraya sok segala dilebetkeun tata sedemikian rupa ya dijeng-jeng jreng diatur-atur anu tos asak dikasisikeun anu can asak dikatengahkeun diaduk-aduk deui dioseng-oseng deui dibumbuan deui digalo-galo deui supaya tereh asak tereh bisa kasantep diletak dilodok dipacok nu kieu mah ngeunahna disanguan baraya dicocol disangu dihap sakieu oge meni seru pisan baraya tahun baru teu kaluar teu jalan-jalan oge duh di rumah sakieu oge seru pisan ari jeung keluarga mah sambil makan sambil berbincang-bincang ringan sareng istri sareng keluarga pokona mah top marko top we lah ieu aya momen-momen lucu anu pikasirieun baraya tah anu pikabesekan ditanya we dah sisirian bae masih ngebul keneh masih panas keneh diajak keureuy jadi we kautahkeun seserian tah kitu ari seru sareng keluarga teh seru pisan geuning aya we pikasirieunana teh baraya cekapkeun dugi ka dieu heula nya baraya sakitu heula videona atur nuhun pisan kana tos maranco see you next vlog dah.